nyat sampah sia kana ilmu aing. Kilat Badra. Ya. Gerakan gunung rugrug. Tuh ya. Sok sia. Dah alah anjir. Wait up. Iya. Aduh. Naon sih tadi dek nyokot harta kekayaan ya lain aing tengenah naon pamadegan aing sia dileuwihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep cek sia sia teh ngaruksak akidah cing salamet silaing ku ayana agama ayana silaing dek nenggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun aing mah teu suka rukun Islam aya genep aing nu sabenerna sabaraha ka hayang sia atuh kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13 sia nu podaraneun aing mah bina-bina teuing sia teh 5 goblok teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh sodet teh maneh lin sodet bener sia what lu musik sia hayo kabengkek sora sia sok hayo kayak gitu gerakan timbangan deh hebat nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing gitu woi sok sia dah alah anjir woi luar biasa teka ciri eta gerakan euy tah tah ya anjir geus kitu urang ditu ilmuna eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong ge lineuk tapi lingas nu alus pisan mah gerakan ajul gedang atuh eta mah kedasaran pun bojo eta mah cing minta gerakan nu aneh naon hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap teu lesot-lesot kugurentelan we atau gerakan tumpurudes geus gogoleran teh paehane kamana we karep siang hebat gitu eta gerakan tuh ya wala tah ya aloh tuh weh hai abdi ya tuh weh wah ini atuh aduh ngena euy deng deungel aing baru kana aing teh ngejahat ka dieu aduh wait tahan tuh up aduh goblok teh bibir aing dibodol jeung beuti kotok dia jeung alah watak jekutuk wait you up anjir
What ya aduh. Iba aduh. Nya sia teh jangan duit aing we, atuh lain ditaki sia teh. What ya anjing. Ya ya Well ya sabya iya aduh alah alah aduh alah aduh aing macam ni kedua biwir ke skandal teuing nyeri anjing alah aduh aduh anjing tuh kejadian spektakuler mah naon nanti kadeuleu juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa muning rarakitan kuda papasangan kakaraeun juragan Gatot Kaca oge bangoli naon mangih musuh sok itu buratna aneh henteu lamun neungeut ti kajauhan da teh mah aneh atuh ajianana teh deuleu kilat bajra saha teh tuh itu satria ai Gatot Kaca Pancabraja eta mah teungeulanana atuh teu ditu teh kilat bajra Gatot Kaca ngalalap kana tangkal kai gunana teh borbot runtuh ku ajianana lain anu warga gaji ulah ditu oh terus para prajurit anu mawa itu nu mawa kareta marerong we kabeh cinggeleuneng eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guru nama eta tah Gatot Kaca cenah guru na teh eta tanu panjang irungna tu itu satria cenah nu diikat guru na teh tah di dieu urang naikeun bandera urang kumaha silaing jeung dewek urang diadu urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa supaya serap nempo aing ge teu ti kajauhan teh silaing teh ngajoprak api-api ceuk dewek teh Pancabraja dah curalit silaing kekerepengan keun bae di jeblok oge abeh jiga keun bae da loba sabun silaing ka dewek kitu dewek kilat bajra silaing Pancabraja cebrod ka dewek kusak kekerepengan cing jiga ayeuna olah pira ku pan isuk balik jadi sok hada meureun pasea teh kudu aya pasal kudu aya sabab sababna mah silaing kadupak ngamek atawa majeg kadupak atuh sok ayeuna siap
Nah can ngambek geus mimiti la ilaha illallah otak nepi kaki itu sia komo lamun dititah dagang ban dibikeunana we ka batur je mah kadupak sia ngambek aing molot sok ngambek deuk nyebut naon ka aing naon sia dudupak sia pegek nah euy nepi kana hate teh euy lain ni wara deui teh nyaan euy ya ai kana wujud mah notorogan sia teh ngadupak eta teh jalan teh lega kajabat sia teh nyeun pasal ka aing naon maksudna ngadupak ka aing lain ngadupak goblok meureun kadupak nah nepi ka tengah hampura ka aing hampura we pura sakitu oh aya hampura mah teu nya teu naon teu cios deui wae otakna si eta ka bina-binanya euy hese dipake ngala duit teh ampun oh ngahampura atuh moal prak mun belegu oh tengah hampura henteu nyaan sia ngajak gelut teh ka aing paduli sa bapa aing mah deuleu eta nu bejakeun sa bapana mah ada mongan neungeuna nyaan ka aing sia teh nyaan teh boga ajian naon sia teh ngajak kitu teh ka aing ya nyat sampah sia kana ilmu aing teh deuleu boga ajian kilat braja kilat braja cetek panca braja kilat bajra deuleu nya aja teh rasakeun sia kunajar kilat bajra ya Allah tangke si leung cing leuwih ti aing wah memang karasa ku kaula eta ajian tapi rasakeun kilat bajra sok sia baru kana kilat bajra hiji-hiji goblok atuh bere kasebetan aing kilat bajra hutang pati dibayar pati kilat bajra hutang wirang dibayar wirang ai deui teh panca braja nya panca braja ayeuna bagian kuring ngagoler la ilaha illallah ngagoler enak kuring da wala ngagoler aduh kekerepengan da wala dong nyeun pikamekeun aing goblok kekerepengan euy oh kikituan aduh lamat pisan otakna nyaan anjeun oge geuning kilat bajra deuleukeun aing ka bejiga tuh walah panca braja panca braja panca braja panca braja panca braja woi panca braja walah panca braja sia bina teuing sia teh goblok ngerakeun dina taku ka aing teh geus sana ampun alah dan jeblok atuh aing teh sudi najis teuing